Aing mah cing di imah gabut. Cing di imah gabut kamanya ulin Ucup kemana di budak teh tadi tangan wae. Dan si Ucup kurang teh mananya? Cup. Betul. Kena ulin teh. Gua batur nan saya sep nya di mana? Sep. 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 Bangun usaha di mana ge? Bawa seban. Palingan atuh sendal nu ge eueuh. Saya tahu sendal eueuh pasti eueuh jelema nu ge. Mananya? Bah jangan kebelah ditu. Aing mah capek dah seberang nama hirup kieu-kieu keneh kieu-kieu teuing teh. Geus lila aing teh ka dieu. Geus lila saat teh ka dieu. Itu baheula teh tempat panongkrongan orang keur ngeluh di situ. Teu boga duit ka dieu we, ayeuna ge sarua ka dieu we keur teu boga duit. Andai boga duit loba teh. Karung teh mah. Beunghar urang. Wow. Jeung hayang itah urang teh hayang diajar tinju ngarah kuat. Tinju ngarah kuat urang teh. Jeung ngarah naon ngaranna teh? Kebal apa make cheat GTA kitu nya. GTA ge mun di cheat kebal nya ditubruk kitu ieu. Teu paeh. Punya mun andai kitu urang mah, andai we. Ini loba andaina ini loba andaina emang kahayang mah loba sih, cuman aduh itu geus nasib meureun kieu hirup teh. Wow. Dina ge mending hees lah daripada ngahaya wae mah. Kumaha nya melikna we kira. Hees lah tunuh. Aduh, jenuh batur nama ulin teh. Asep kemana atunya biasanya jam sakieu serame lang layangan tapi eueuh nama marana nya eueuh can usum subanya jigana teh ari eta saha eta ning si Asep teh di teteangan teh keur molor cenah di saung pagawean teh molor jeung molor aing jailan tempo ku aing jailan sia paingan atuh di teteangan teh eueuh keur molor sia mun di dieu jailan wae kitu nya jailan naon nya nyumputkeun sendal geus teu aneh ngagerewahkeun minang sih mah digerewahkeun naon nya Ini kesempatan jeung mau manehna sare naon nya kira-kira naon nya Duh. Aing jadi pupulilingan kieu dia rek pikiran teh. Naon nya Kebalik can ge encan ngajailana. Naon nya
ngalinurnya gitu sarena teh. Iya we enak mah guys, tembokan guys, orang si asepek di jalan. Penasaran, tembokan video yuk tong ganeng ulah di bejaan tuh. Oke okay guys, sip 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 sip. Icih nggak yang latihan silat. Sip sip sip. Sip sip. Wawanianan sah anu ngaganggu ieu. Keur latihan silat gini. Ieu mah keur ngimpi ieu. Ngimpi. Urang kembangna mimpi urang teh. Aya tugas kita ngaeukeun maneh da maneh mah mimpi teh sare maneh mah. Beda ti batur matak urang ditugaskeun ka dieu jauhanan, ditugaskeun ka dieu teh mere mimpi nu indah keur maneh. Maneh kembang mimpi. Maneh enak keur mimpi enak teh. Sok mumpung urang datang ka dieu, maneh ayeuna mah hayang naon oge bakal terwujud, tercapai. Mumpung urang aya di dieu. Batur mah jarang-jarang urang datang kana mimpi manehna teh. Oh gitu ya. Coba urang nyobaan. Oh jadi lamun misalkan orang hayang nanaon dikabulkeun gitu. Heeh, maneh enak ge hayang naon sugan, hayang kuat, hayang beunghar, hayang segala rupa pasti terjadi ieu mah. Oh gitu. Coba orang hayang anu kahiji yang duit, kedua hayang kuat, anu katilu hayang jago silat, anu kaopat hayang bisa menguasai dunia. Ayeuna kurang dikabulkeun nya. Ayeuna maneh balik ka imah tempo bakal aya perubahan. Kahiji maneh buktikeun ku maneh. Sebutkeun urang hayang kuat gitu. Sok. Nu kadua maneh hayang naon tadi teh? Pan nu kahiji hayang duit. Hayang duit. Pokok urang tadi kuat. Nu kahiji hayang duit. Kedua hayang kuat. Terus nu katilu hayang jago silat. Anu kaopatna hayang nguasai dunia. Tah ayeuna maneh ka imah balik buktikeun imah. Di perjalanan maneh nepi ka imah pasti nu nanaon ku maneh disebut eta bakal terjadi. Namun maneh balik heula ka imah, ke di perjalanan pasti ku maneh disebutkeun pasti terjadi eta. Sok. Oh kitunya. Jadi ayeuna lamun misalkan urang minta nanaon pasti dikabulkeun? Pasti eta mah. Sok ayeuna maneh balik heula ka imah. Di perjalanan nu ku maneh dipikir hayang tadi hayang kuat, hayang coba duit, pokona serba hayang naon pasti terjadi eta mah. Kitunya. Bagus atuh kitu mah arek balik heula nya urang nya. Itu. Balik heula. Siap. Nuhun atuh nya. Nuhun. Siap. Ya, guys. Urang ge naon sih tamu percaya wae anjir. Itu cara ngajailan teh guys. Itu memberikan hiji bagina. Aduh. Giliran urang sare. Aduh.